hadisna ilmu apa anu urang kami namprang kade kade dari bukan urang bakal disamping gampang baca kabar mal mabadinya bae hari tinggal di saudara M kajian ke urang sieun apa amin teh sieun terus ayeuna bakal disampurkeun ieu mau yang bisa ngomong genep perkara yang dipelajari di urang semua manusia boga najan teu berbentuk huruf M aya nu saru anu berbentuk aya nu tapi berbentuk huruf M gitu modelana teh nu gampaleun teh tuh najan tembus-tembus oge. Adieun keur baca. Ibadah urang jaga akhirat. Karena pelajari guru MBA. Sieun apa? Malaikat malaka maut aku bakal nyampe kan nah ganti anu ada pamajikan yang magulis teu bisa nyawa sia rek dicokot ayeuna pe ieu kuai maut mati meninggal amin amin hayang bunghar amin ada sampome ieu heula maut pisah nyawa jeung raga urang mati hirup tinggal arana bae. Oh itu makam Pak Gus Dur cenah. Nang hirup arana. Oh ieu teh anak si Abah. Oh ieu teh urut si Abah. Oh ieu teh sendal urut si Abah. Nang hirup arana. Naon? Nah, meninggal. Saat ditinggalkeun ya. Percaya teh kasih bawa urang buka pabrik. Kalau kuburan terlalega, semoga pom sakit pom kuburan terlalega. Pom bensin ditinggalkan, anak ketika sayang bakal ditinggalkan, pemajikan Satya itu, mama aing pae hajun orang pae kawin deui bisa. Sebut Satya pemajikan. Anak ketika sayang kurang baik. Payu duit bisa disogok kulit ya moal teu payu masih tanah hektar-hektar oge teu payu maka hirupna mending cukup beas cukup duit tong hayang beunghar da teu payung ke mah geus ketika orang butuh imah cukup duitna butuh jeung modal cukup duitna tah leuwih ngan sok goblok mah jelema itu nasa juta jangan bodoh bujur tilu keramik nah sana saboga leuwih maka mending cukup hirup mah di dunia mah geus yang kayak mau moal payu yakin oh rek nanyakeun ka ustad mana kan payu emang mah itu moal bisa di ditu ciptaan manusia kalau dibawa ke akhirat da duit mah ciptaan manusia menilai lieur ku duit teh ciptaan pangeran mah ngamulyakeun pangeran mereka penyakit jadi rezeki pangeran nu modalna kuat jeung otakna pinter mah mere reungit ge miliaran per bulan